mimitina teteh pangna diperkosa teh tuh. Kan ari abdi mah kieu abdi mah tukang kaimpungan kurona. Heeh. Jadi lamun tengah peuting teh datang Rona minta kopi hari tah mah Kang kajadianana malam Jumaah Kaliwon nepi ka ayeuna inget Kang. Malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting aya nu ngetrok panto. Disangka teh Rona. Brai panto dibuka. Rojo teh lalaki tiluan bari mararabok Kang. Nya teh aya yang ceurik. Abdi direjengan. Dirajengan. Nya disuntrungkeun ka kamar. Astagfirullah abdi diperkosa ku tiluan mending ngeunah. Si goblok. Nyeri hate nepi ka ayeuna Kang. Nyeri hatena naon? Nah atuh ku tiluan mun ku genepan sabah. Goblok. Nah, sia jablay. Rancatan. Tipe 2 genep. Walah tukang imah dulu itu. Tah. Deh, nu pangeulana mah. Si Sohang ka dieu dulu. Ning. Ya mi. Cager silik Hang. Henteu. Hang. Kumaha cager? Hah? Si lain cager. Oh. Hah? Makan. Lamun dina doma mah karek munglak sih teh. Karek geus eueuhan. Hang. Eta da sia teh jenong. Ieu teh di Pangalengan goblok teu hareudang. Biasa kita make jaket teh. Aduh ampun. Kang. Jam sabaraha Hang ka dieu? Ulang. Jam sabaraha? Tadi. Oh, tadi teh jam sabaraha? Belum. Buka jam. Oh, baru teh nyatur ke baru jam sabaraha? Ada tanya. Kang Wing terek lalajo Kang. Lalajo naon? Lajo wayang cenah di Pangalengan teh aya Sari Harja 3. Giri Harja 3 nu di dalangan teh ku Asep Suhadai Suhaya di Jangjengglong. Lain Suhadai Suhaya jenong. Iya. Bapak Haji Asep Sunandar S. Oh, tukang es. S nate Sunarya. Oh, Bapak Haji Asep Sunarya. Oh, sugan teh Sumanto. Sunarya. Ya, baheula mah ngadamel jenengan teh sepuh teh aya hartosna. Asep terdiri dari 4 huruf nya Kang nya. Asep. A, S, E, jeung P. Ana. Artikan dan didikan adalah pokok utama dalam pagelaran wayang golek. Aduh. S-nya semua penonton terpaku oleh Bapak Dalang Asep. Asik. Ya. Etika selalu dipergunakan dalam pagelaran. Alah. P-na pasti isuk-isuk dalang ieu mere duit. Ya. Beres. Asik. Adek deweknya, adek. Asik. Aing ngomong-ngomong hari eta si Saha? Si Asep. Hei. Haji. Oh, si Asep Haji. Masih Bapak Haji Asep. Sunanar. Sunanar Sunarya. Eta teh dalangnya nya. Di mana ke Karajango? Maksudnya nya dalang. Dalang mah sak kasohor sak Kang. Tobat. Bener. Tobat tapi ke Kang. Kasaha sobat teh teh? Kasaha we bebas. Oh, Hang. Kan orang maksud gadi teh kieu nya. Maksud gadi ngahibur enggak? Brak. Brak si jenong. Ada si jenong mah bisa brak. Aduh geus kolot pohoen. Pang nanya eta jenong. Ya kumaha? Pang nanyakeun teh si jenong si Ohang. Kumaha? Aing hayang ngisi heula sakedeung. Untuk kumaha maksudna? Sok. Pang nanya naon? Pang nanyakeun naon si eta mah dititah geus sok. Ih, ajak ngobrol. Ari akang rek kemana? Dek si itu goreng heula sampeun da kudu nyuguhan meureun teh. Pira aku ngising bari ngahok goreng sampo. Ieu
nya. Ini tes itu. Wan aing liur ah. Bagian urang urang jangan eta mah hantep. Wingek Teu istirahat. istirahat Tah kieu nya. kieu Kan ari ohang mah identik jeung bisa ngalagu. Tah. Ih. Ari utisan. abi teh tiris aa atuh geus atuh make ieu iya Abdi juga bunena teh. Jika punena. Hang. Hang. Kak. Jangan naon maneh? hah Kieu nya ari ohang mah identik jeung nyanyi. Tah ayeuna kieu jenong nu pidato, ohang anu nyanyi. oh jenong pidato Heeh, ohang nu nyanyi. pidato jadi wing nu nyanyi Heeh nya. jadi Jenong pidato. jenong pidato Jenong nu ngomong, heeh ohang nu nyanyi. heeh Nya. jadi jenong nu ngomong Heeh, ohang nu wing nyanyi. nu nyanyi Heeh. sok Nya sakedap nya. jenong nu ngomongnya wing Nya. nu nyanyi Heeh, gitu nya. Siap nya. heeh jenong Pak. nu ngomong pan Heeh. abi nu nyanyi Nya nya kitu. Siap nya. jadi jenong pan nu ngomong tanya Heeh, jenong nu ngomong sia modaran maneh, Kagok. asik Asik. Nya. Nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus Bapak-bapak, ibu-ibu, mencintai sareng aku bila kan ngari sabi nyanyi Bapak-bapak, Tulus sareng ibu-ibu, hatimu mencinta maksudnya lain gitu. sudah kumaha Jenong nu pidato nu ngomongna dikawihkeun ku ohang. Tadi- Beluk. udah tadi masalah Yang tadi kumaha? jenong ngomong abi nyanyi Atuh sing ngarti we. nya jenong ngomong naon ubi ngomong nyanyi naon we Lain gitu. Urang anu ngomong, ohang anu nyanyi. bener eta mah Dinyanyikan kata-kata uing teh. tadi nyanyikeun mah bener ini bapolotot we sia teh abi sieun nun Sok buru edek mah. cok mangga Dilek-lek jeung kopeahna sia ku aing. di balado ku hulu sia Ari hulu maneh. aya keneh Terus karep mundur dulu. Sok. Bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana. anu gua itu ngilung arengap teh kudu ngilung arengap abi bungkul nya Sok, siap. Bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana. nungguan deui Buru. naon Jadi aing balik deui ah. sok Bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana. Sok. papa papa sareng ibu-ibu sadaya Wilujeng wengi, wilujeng tepang sareng sim kuring. Wilujeng tepang sareng sim kirung Sim kuring. kuring Miwah ti rombongan Giri Harjat tilu. Miwati rombongan Giri Haraja Panjang teuing, belum panjang-panjang teuing atuh. panjang teuing ponokan Panokan. lu Nah, dari mana jog lu weh? hah Jog lu weh naon? apaan tadi teh Giri Harjati lu karek Giri Harjati kumana dipotong Jadi tinggal lu oh. Hah, urang salah. nggak Sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunandar. hah
sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunanar. Oh, Pak Asep teh. Kawihkeun setan, kawihkeun. Mangga iblis. Ningeuna wae uwi teh pan manusia. Manusia kan gagal. Oh. Anu di dalangan ku pangarsana Bapak Haji Asep Sunan Dar. Oke teu hilap ka Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Oke haturan ka Bapak Haji Dadang, Bapak Lurah di Tegaluar nyaeta Ketua KNPI di Kabupaten Bandung. Oke Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan Adadan. Oke teu hilap kanggo kasadayana bapak-bapak, ibu-ibu anu sami ngarojong kana acara ieu. Ngomong. Eta banget jika jahe menang mekrek. Halus kena jahe menang mekrek. Ngomong ari mana kumaha nyanyikan. Loba teuing mleguk. Kudu bisa pira ku sakitu loba teuing. Dibalikan deui. Oke teu hilap ka Bapak Camat Pangalengan, ka Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, oke ka Bapak Dadang, ke Ketua KNPI di Kabupaten Bandung, teu hilap ka Adadan, Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan, ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana sami-sami ngarojong kana lumangsungna ieu acara. Nembe pisan parantos jelas ku atuh jenong ieu. Naon dari maneh? Aipan bieu teh geus jelas ku maneh. Nyanyikeun. Da loba teuing. Belegu ku dasar maneh mah. Nyaho ing mah belegu. Geus ayeuna mah nyanyi.